Ah, goblok gagal sekolah anjir barau segala baju. Kemana budak na ini mah? Yang bagian ngaron dari RT sabaraha ini tuh ya? RT 2 gitu. Udah RT 2 semuanya. Gitu. Penting sekolah ke mana ya? Untuk naik ka dieu. Mau buru deui kitu ka aing. Ku aing diwarah dah isuk mah jadi hansip dipaksa ku aing. Pokona nama isuk si puloh ku aing daek ke daek dipaksa latihan hansip. Mana budak nya? Da pisan. Penting bisa di mana-mana. Tas mandi pansip tas ieu naon teh tas ganti baju bungannya tadi we ieu nu teh pake tai sagala meni bau ih aing mah aing pansip Eta sia ieu. Uga aing eta kana baju kana segala tah, baju ikut ke baras yuk kana topi kana segala. Ngeunahnya teh sia. ih eta pansip kumaha eta rasana tadi enak henteu bungan sana we hayang dititah kurang ngajagaan puguh hal manuk teh da waduk dek we ka bobodo hasip boloho Ah, sia. Wawanianan ka hansip. Kieu ge hansip aing teh penjaga kampung. Pokona mah situ mimiti isu kudu ilu latihan hansip. hah latihan hasip kumaha pansip Teu mana isu kudu ilu latihan hansip jeung barudak. Pokona mah eta mah sebagai hukuman sia. Doraka ka aing. Buat yuk di dieu. oh gitu. Jadi isuk teh kumaha pansip kuring teh Oh, isuk pokona mah mana datang bae tas lohor ka lapang. Erek dilatih militer ku urang. Rek digembleng jeung barudak mah sajen. eta teh latihan kumaha pansip atuh aya kitu mah berarti aya latihan ieu naon teh baris berbaris jeung tembak menembak murnya Atuh pasti aya. Nembak menembak baris berbaris. Geus dadapangan teh geuning. Ah, jiga abri-abri nu sajen begini. Anu sok terjun payung. Pokona mah aya we komplit. ari engkena urang pansip bakal jadi abri moal Nya heueuh atuh. Lamun sia geus lila ngabdi ka negara jadi hansip, pasti sia diangkat jadi abri men. Anu nembak menembak teh. wah maunya pansip atuh atuh kitu mah urang boga pangkat atuh murnya Atuh pasti. Geus aya namanya. Mana istirahat heula, ngumpulkeun tenaga jeung isuk. Isuk mana wayahna datang tas lohor ka ditu ka lapang. oh nya siap pansip atuh siap-siapnya Oh, jeung urang abdi teh ini. payung nya Wah, aing bakal menang anggota deui hiji. Aing bakal ringan we pagawean aing. Pokona menjadi komandan isuk mah. Ih, sedang 12 geus peuting. Bagian keliling aing. Siap untuk menjalankan tugas. Sorry nya, gaya nama isuk berang.
Oke, anak-anak. Latihan hari ini kita mulai. Sebelum dimulai, kita baca doa dengan agama masing-masing. Siap, komandan. Oh iya anak-anak. Satu lagi, hari ini kita kedatangan anggota baru. Baiklah. Sebelum saya perkenalkan anggota baru, saya absen dulu. Nia, Siapa? Anul Bisma. Siapa? Iya dengan dua, anu gening. Sawara di kamar anak. Siapa? Panen anggota lagi nganduan. Oh, nyanggu satu kita mulai. Ari ayeuna mulai naon heula, Pak? Cenah ek memperkenalkan anggota baru. Oh, nya. Siapa? Ya udah anak-anak, anggota baru sudah datang. Kalian siap-siap. Astagfirullah. Nah, eta ikan cupang dibawa ke dia. Ikan cupang, aing teh bakalan atasan maneh. Yo anak-anak, tak iya anggota baru teh. Atuh kitu pisan, Pak. Panjang cari tanam barudak. Nu jelas budak eta bakal jadi kesatuan hansip kos kita. Oh, gitu. Oh, siapa tuh? Cok, anak-anak. Kayaknya bagian latihan, baris berbaris. Atur barisan, gerak. Oh, coba minggir. Hah? Masa kurang pantas kemana? Pansip, emangnya kurang tinggalan kieu. Oh, mana neng nya? Geser ke tengah si ieu Pak kanan. Sekali deh, atur barisan, gerak. Duh, ulah jauh teh tuh ka dia. Tegak, gerak. Hah? Siapa gitu kalau ngacung ka luhur? Heeh, kieu ya, ai tegak teh ka handap lain kalau ngacung ka luhur. Di mana kita tegak mah kaluhur. Lamun ka handap mah berarti lumpuh. Berarti heueuh nya tegak teh ka luhur. Tapi kunaon nya keur upacara tegak teh ka handap? Kumaha ipa komandan, geuning beda aliran kieu. Nyaho ku aing kalah bingung. Kieu aya loba reformasi teh. Nah, ieu kumaha Pak Komandan? Cangkel aing kian wae. Oh, heueuh nya euy. Geus atuh. Ambruk, gerak. Hah? Nah, eta kumaha kalah diuk? Maneh teh latihan teh kumaha? Heeh, kumaha teh sia kalah diuk kitu. Mun leuleus kitu latihan teh. Ih, ari komandan kumaha Evan teh ambruk geraknya urang teh sila. Nah, salahna di mana sok coba? Heueuh nya aing kalah lieur kumaha tuh nya. Oh, heueuh nya. Nangtung si dakep, gerak. Nah, sia eta geus kitu di wae. Oh. Eta kumaha di eta? Kapan tadi si dakep geraknya urang kieu nah kudu kumaha deui atuh. Aing kalah pusing kumaha tuh nya. Oh. Siap leungeun handap, gerak. Nah, eta sia geus kumaha di wae. Aduh, ya aing suka kudu make pentung. Ari urang salah naon deui kan tadi cenah tangan dihandap geraknya kita dihandap banyak tangan dihandap kieu. Aduh, ya aing. Geus atuh kieu ya. Tangan ping-ping, gerak. Astagfirullah, sia eta teh tadi kitu deui. Oh, di tadi teh hade-hade. Kapan tadi na ping-ping gerak cenah kumaha pasti dia tah. Lain kitu eta masalah kieu ya. Tah kieu. Oh, atuh kitu mah lain na ping-ping eta mah na calana gerak. Geus atuh lah kumaha teh sia. Dina ping-ping dina hulu ge bisi kuang keu lah. Heueuh lah sia teh kali lakun hungkul. Oh, di tadi. Aya mah sok serba salah wae. Geus yang bener tah, tempo batur tah. Turutan. Tah ya, kieu tepokeun. Geus atuh. Sekarang latihan jalan di tempat. Siap.
Jalan tempat, jalan. Astagfirullahaladzim, mata siap, orang bro. Oh, tak. Sok, siap nih, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Hah? Nanti siapa makan aku di tukang istirahat ge yo. Mana keren? nasi aku nah udah tadi tukang. Kapan tadi istirahat? Kumaha sih istirahat salah keneh bae ieu teh guru kumaha atuh? Siapa mah ayo tempo batur. Yo, nah, aku dulu nah. Hah? Beli istirahat teh kitu eta mah. Anu hiji ngacung, hiji nota ini kitu euy. Tah, turutan tah, sok, nonton deui sok. Oh, gitu. Siap, Hanjip, siap. Aku mah deui pakomandan penuh teu duaan tah. Heuh nya ikrar itu yang versi anyar ya. Sanes anyar pangkomandan eta mah kode. Hah? Kode. Tos ieu yo kumaha ayeuna pangobanan tos kieu? Kumaha aing teh ingat tuh. Siap. Hadap kanan, gerak. Aman hae pakumaha kalau ngale ka ditu. Allahu Akbar, pantai cenah hadap kanan aku maha. Ya siga urang gerak tempo. Heuh atuh sia teh bolo-bolo ting geuning, itu tempokeun batur. Oh gitu. Hadap kiri, gerak. Pasti ada di wae. Aku mah deui. Dah tempo batu gerak. Oh. Siap. Luruskan barisan, rencang kanan, gerak. Siap. Balik kanan, gerak. Nasi kalau ini teh kemana? Kapan tadi teh balik kanan aku Bilangnya maha. udah lain gitu. Sok sebenarnya lah. Urang di mana ieu? Tah, turutan batur tah. Kalau lu akalnya gitu juga kalkun. Oh gitu. Waktunya diperiksa. Hah? Jadi hansip tong ditato. Siapa mengarusak citra hansip? Ih, tato-tato geus karupanu. Oh, eta. Obatan atuh. Ari hayang gareng tari ari awak panuan. Kontak teuing geus kadang ngeun. Siap. Balik kanan, gerak. Gas. Latihan poe ieu selesai. Lanjut ke peting. Keliling kampung, ronda. Siap komandan. Hormat komandan, gerak. Urun heula, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Ah, saya mau ngomong nak itu bisa nanti ku aing Sok, aing sok. bakal jadi pemimpin mah. Istirahat di tempat. Gerak. Ih, atuh istirahat teh kieu, na teu salah. Oh, heueuh nya. Tadi teh euy bas latihan teh lamun teu salah mah leungeun teh di tukang berutak-utak urang leungeunna teh. Heueuh atuh balik deui ayeuna mah. Istirahat di tempat. Gerak. Ari nu maneh utak-utakan teu? Nyatun urang mah hageui. Eta nu maneh utak-utakanna hiji apa dua? Nya ayeuna urang mah hiji. Atuh sama teh kira-kira hiji, nu alus mah dua gerak. Nu hiji noton, nu hiji ngacung. Lah, embung bisi kanyahoan Pak Komandan ke dicaretan urang.
Yang satu, ada macam ke posnya. Belok ke pos, gerak. Terus saya mau nabrak aing di Atuh segala. siapa teu ngomong berhenti gerak. Atuh saya lain ngomong, atuh sing idang wae. Atuh udah siar mimitin lagi iya. Cuma Jadi cenah kan saya teh jadi komandan. Kudu bener pan. Yuk we yuk lah. Lah nyeri awak aing ieu mah. Duh. Tadi ini anu awe, tadi anu teh hansip saha tadi, Duh? Eta teh nangaranna teh Neng Nia. Eta teh keluaran mun teh salama. Naon eta teh militer. Oh, sekolah militer. Nah, atuh sekolah militer teh jadi hansipnya euy, kumaha teh, Dul? Teu apa meureun eta mah aya ngabdi wae meureun ka kampung teh. Wah, atuh ya kitu mah bisa euy kurang di deketan. Ih, ulah eta mah gebetan Pak Komandan sia bisi carekan. Komandan boloh tuh. Kumaha kamari ge kurang ditipu. Emang sih komandan tapi boloho. Dul, ngomong-ngomong komandan ka mana sih dilihat teuing? Teuing atuh lah paling ge keur ngadurat eta mah lah. Wah, nah heuh. Heeh, dicai meureun. Kana halodo nya ngadurat. Heuh, kapan udah ucai? Akbar teuing. Keur mah halodo ayeuna teh. Padahal mah kami teh tas nanti isi sekonya. Heeh, eta mah kalah ulin wae. Tapi anak ada Cianjur teh ka harti urang mah. Acan meureun isukan ge lah meureun aya bagian ka dieu. Anak di Batur atuh na kumaha. Jaba sawah ieu gararing balong kesaatan. Panaheun nu ngarising ge ka ngadurat teh puguh saya di mana mah teh ancelana mah. Ya mudah-mudahan mah sing tere aya hujan gitu. Allahu Akbar teuing Pak Komandan bukan teh saha. Saudara assalamualaikum. Bagus. Iyo contoh linmas terbaik temen. Sama komandan datang geus araya di markas. Bagus. Ya tuh pasti atuh komandan saha heula atuh. Sok dia calik-calik. Ngomong-ngomong, ayang beb kemana? Ayang beb naon Pak Komandan? Aing ngomong teh sok aneh wae. Oh, Neng Nia lain. Sudah tahu nanya. Kemana ayang bebku? Banget gitu kan yang Nia. Oh, tadi teh Neng Nia teh izin cenah tas murak jengkol teu bisa pipis cenah. Hah? Bisa kiih. Itu berarti kudu dicoloknya. Kudu disampurkeun ku urang. Pak Komandan, urusan nu kitu mah keun masalah anak buah. Atuh gue naon bukan anak buah oge. Kudu dicolok ku anak buah. Tapi percuma aing buka anak buah ge nya. Aing kudu segala ku komandan mah. Jeung atuh jeung. Tah pan arek si aya izin ti Pak Komandan mah geus sukuan disamperkeun nya. Jung. Ngomong-ngomong Pak Komandan ayeuna tugas urang kumaha ayeuna ya? Tah, ayeuna tugas maneh ditugasin kudu keliling kampung. Hah? Keliling kampung? Duaan jeung si ieu keliling kampungna? Nya pasti anak buah aing. Percuma atuh aing buka anak buah. Kudu keliling kampung di sagala. Suga teh masalah nu kieu. Kumaha tuh ayeuna lo? Nah, kumaha? Enggeus njung sia geura rilit aing nungguan di pos dieu. Oh, nya siapa komandan ari ieu kelilingna jam sabaraha udah penting teuing tunduh ih. Nya sekitar sejam lah. Kemana bisa jam balik dia ka dieu. Urang balik, mana bagian di dieu piket. Tah ari komandan mah loba tugas aja yang isu. Oh, nya tuh siap komandannya. Berarti dulu yuk. Ayo. Aduh. Bagian Sebelah dulu. Ya. Sebelah dulu. Maju, jalan. Asa kok enak boga anak buah mah. Pokokna mah keliling kampung ku barudak. Nah yang paralel ku barudak orang mah. Barudak ka dieu balik, urang tinggal balik sare. Boleh. Aduh, ya kumaha harus pantaran lain kita keliling gula. ya pandah kieu lah.
jam 10 euy. Udah pada datang ya. Ah murisan anggeus nang paralekna. Ih, jam 11. Ini udah kemarin aja datang-datangnya. Baliknya. Mau kita aya masalah mah nya. Jam 12. Saya balikin yang baik buat yang masalah gitu. Ah, yang kudu disusul Ah, si abang Mana sih boy? Stop yuk. Tes di mana sih, boy? Je, pugu aing teh kenangan barudak, aduh. Barudak saha? Eta anak buah urang geuning nu duaan. Nyebutna neang parelek keliling. Nah, teh balik-balik ke jam 12 kira. Oh, si Gandul jeung si Pulo. Heueuh, pugu si eta titah keliling wae teh keliling kampung. Tah balik jam 8, nah teh balik-balik kira. Je, nah kumaha mana sih? Kapan budak buat teteh ka dieu? Kapan cenah ditah balik ku ente tadi teh? Titah balik kumaha? Kita sote keliling kampung kurang mah. Ye, barudak teteh ka dieu. Malahan nyari mie, ngopi, udud, anu bungkus segala dibawa, malahan rokok ge 3 bungkus ewang. Mie wae endog da genep ewang mun teu salah mah tadi teh. Aya tuh di sana tuh di ditu. Nah, nu benar. Terus budakna ka mana ayeuna? Balik budakna mah, kapan cenah ditah balik ku sorangan. Malahan ieu jajan ge cenah malayar ieu, panyebut rek dibayar ku sorangan cenah. Hah? Dibayar ku saha? Ku komandan nyebutna mah cenah ngaraekeun kenaikan pangkat komandan. Matak budak jarajan di dieu teh rek dibayar ku komandan cenah. Aduh, eta budak kurang ajar. Aing sih ditipu di wae. Nya, matak urang ada guan sorangan teh minta duit. Beuh mana kadekeun duitna? Cicing kela. Sakumaha rek? Totalna teh sarimi eta lah pokona mah 222.505 perak. Hah? Loba teuing gajah aing teh sakitu. Aduh, apes komandan tipu wae barudak. Yesus bayar. Aduh, aing teh gak bisa duit kumaha ieu, Bang? Bisa tuh aing bayar ku ieu we ku pentungan bae. Oh, bayar ku pentungan dari pentungan teh perantina konya, berarti kudu mapel maneh. Banget. Geus satu aing mah ngeul lah, saya sambil serang geus. Lagi teh sok. Dari aing. Oh, tadi teh neng teh izin tas merak jengkol. Ieu tina teh keluar. Tai sia ieu. Tar lu baju aing ge diganti basuh dah. Topi kana segala. Sia ieu nu kitu nama. Aduh, kurang ajar eta budak. Geus bayar. Gak main. Berarti mana udah tadi eueuh gitu lah angkat tangan aing masuk lah kita geus bayar ku ieu ku pentung gitu. Siap. Nya heuh atuh lamun maneh geus lila ngabdi ka negara. Bener. Kakak siap. Nepok hareup, Dul. Tegak. Kalau tuh lurus kalau tuh.
Aduh tuh lah. Siap. Lalu pakai itu lah. 1, 2, 3. Aduh, Oke, anak-anak semua. Latihan anjing. Oke, anak-anak semua. Latihan hari. Anjing boleh nyawa itu. 1, 2, 3. hah? Dia depok harap. Siap. 1, 2, 3. Siap. Komandan. Kemana? Pakai komandan. 1, 2, 3. Baiklah. Siap. Siapa? Panan Pak anggota nagingan. Mana? Gening ta ya? Murid. Panjang caritana. Nu jelas eta budak eta. Cok. Ayeuna giliran latihan baris berbaris. Atur barisan, gerak. Entah siapa tuh. Ini siapa? Siapa? Ini kalah pusing. Geus atuh. Nang tinggalan wae. Geus masih wae lah, bisa kuaing gebuk ya. Lah. Enggak benar tuh, ingat tuh. Anjing. Tato. Itu yang apa? Tato. Dalam pengecai garipo.